Wilujeng siang wargi tujuh sadayana mugia sadayana dina kayan sehat sareng bagja. Abdi Sintia sareng abdi Kirana dinten ieu urang bade nyangkutkeun warta kuliner anu rame dipicaritakeun keluarga Bandung. Leres Kirana salah sahiji kuliner anu jadi sorotan ayeuna nyaeta es pisang ijo anu aya di wewengkon Ciwasra. Kuliner ieu henteu ngan ukur pikaresepeun dina tampilanana, tapi oge kasohor ku kaburan kejuna anu kacida loba. Seueur warga utamina rumaja anu sering sunting ka ditu ngan saukur pikeun nyobian langsung ka sana. Malahan media sosial oge pinutup foto sareng video ngeunaan es pisang ijo ieu. Janten seueur pisan nu panasaran. Rasana oge cenah segar, amisna pas, sareng porsina teh mucekiat. Jadi teh heran lamun tempat ieu teh hampir unggal dinten rame ku pengunjung. Pikeun langkung ecesna urang serahkeun ka rerencangan wartawan anu tos aya di lokasi pikeun marios langsung kumaha sajian kuliner ieu. Langsung dulur sadayana di dia abdi sareng Rijal ngelaporkan langsung di tempat nyata di Ciwasra. Jeung ayeuna abdi aya di salah sahiji tempat es pisang ijo viral di tukang abdi nyaeta es pisang ijo fish cream. Sakumaha nu katinggal di dia tempatna nyaeta rame. Nu meuli ge loba ti budak pika kolot antusias mareuli es pisang ijo. Pokona di tempat rame. Jeung hayu urang review engke. Mulai es pisang hijau keur poe Sabtu hargana murah mulai di 10.000 barang kieu ngeunana dahar nu tiis moal nyeun dompet kakikis tempatna di Ciwasra ngeunana meuni kacida jangan ganjel beteng kosong ieu mah asli henteu bohong porsi barbar moal lebar munawar pasti ditenggar sok ralalajo ieu keur wawancara tukang es pisang hijau. Jadi ieu tidak penampilan es pisang hijau anu ieu mah tos erupsi. Ayeuna mah hayu urang cicipi. Warna teh aya keju ieu sareng naon ieu teh li ngaranna? Ieu di urang aya keju, aya sirup marjan, istilahna terasa aya cau hijau. Nah, susu. Jawanya Kejuna sajagung Gunung Manglayang. Orang cicip. Mana sana jauh? Untuk barang-barang kieu, barang kieu, rasanya seger. Seger rasana. Panas teh jadi ini itu. Barang deui barang kieu mah. Akan jauh oge tiasa tuh dugi kagak gubrak kejuna. Ayo nunyian rasa di es pisang hijau ieu teh mina kacida nikmat mah. Nah, itu warna seger, amis, mantap lah pokoknya. harga lagi 10.000 tapi mual eleh dina harga 100.000. Modena mewah melimpah. Enak pokoknya mah. Akhirnya mah hayu we urang kepoan si mangna urang wawancara nu tukang nyeuna soalnya lamun di opi wae moal beak-beak moal aya puasna. Ayo let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi di dieu sarerencangan bade ngawawancara anu ngaical es pisang ijo. Tata acara tepangkeun nami Abi Alif Cahyadi. Pangkeun namanya Abi Rijal di Pais. Oh. Langsung we ka pertanyaan. Pertanyaan kahiji nyaeta sa anu ngawitan atau ngenalkeun es pisang hijau ya di dieu. Di dia mah Abi sarang rencana. Kedua, naon anu ngajadikeun es pisang hijau ieu teh tetep pikaresep 10 meter. Ari di kita resep mah nya porsi meureun kagak seueur mung hargana ya merakyat ya. Kira-kiranya Terus nu katilu iraha aam mimitian ngajual es pisang hijau ieu. Kami di pusat mah di Baleendah tahun 2020 kami di dia mah sampai 10 saja. Jadi aya cabangna ya cabangna.
cabang nanti ya 7. Tujuh. Di mana wae teh mun geng truk? Pusatnya di Palena teh ya 3. Kilo. Di dia hiji di Ciparai 2 Ranca Manyar sareng di wartawan. Apa di mana biasanya nyandak tawa meter bahan-bahan Pami barang-barang sareng bahan-bahan mah di Kintun sales nyata nabi mah nyata si we ku salesna di Kintunan. Sarang kadamel sarang hijau we awan. Upami kenging terang nah pisang hijau ieu anu damel ngagaduh ciri khas. Ciri Ciri khasna khasna naon gitu. kan upami anu di Makassar mah es pisang hijau biasa, kami abdi mah di janten lebih ke modern Oh, jantan aya Janten ngangge es variasi. krim, ngangge keju, kan upami di anu di Makassar mah ngangge kacang hungkul. Ya. Ayo mah dibuat lebih modern. Oh, dimodifikasi kiranya. Antara kumaha cara ngajaga rasa sareng kualitas ti es pisang hijau teh? Ya nu mimiti mah porsi konsisten, Ya. porsi konsisten, terus amanah, jujur, Eta. bersihan utama-utama. Ya, bener. Selain di Ciwasra teh bieu teh cabang teh seueur oge nya. Aya 7. 7 mohon di Ciparai aya di Ranca Manyar aya. Oh, oke. Terus teh nah aku porsi sakieu seurna nya porsi pisang hijau teh teu rugi gitu. Ai rugi henteu mung nyanak di paling di tengahna we ya. Janten sakedik. Oh, penting mah seueur pelanggan. Mohon eta. Sakieu malah pertanyaan ti abdi sareng rencangan atur nuhun nya. Mangga siap. Siap Nora. Yuk. Tur nuhun Alif sareng Rijal pikeun laporanana sigana es pisang hijau di ditu raos pisannya Cynthia balas pisan kirana wargi 7 oge dan sanyabian langsung upami aya kesempatan kacuasanya eta wae warta kuliner anu tiasa urang sanggakeun kanggo wargi 7 sadayana hatur nuhun parantos nyimak mugi patundak deui dina warta salajengna.